Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyalindung abdi ka Allah tina panggodana setan anu dilaknat. Kalayan nyebat asmana Allah anu kagungan sifat welas kalayan asih anu taya wates wangena. Alhamdulillah ku kodrat sareng irodat mantena. Dina waktos ieu urang tiasa riung mungpulung di ieu padumukan, ronghok ngaronyok di ieu pagedongan, hempak merbayaksa di ieu patempatan, dina raraga mieling poe basa indung sadunya. Teka kantun sholawat sinareng salam, pamugi-mugi salamina dikocorkeun ka kersana junjunan urang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, sahabatna, tabiina, oge ka urang sadaya salaku umatna, malah mandar urang sadaya kenging sapaati mantena jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bapak Ibu sepuh anu menjalar istri hormateun simkuring. Ayana kamekaran teknologi internet nu datang nati bangsa deungeun ngarambah sumebar nepi ka basisir tepis wiring. Tetela mawa pangaruh nu kalintang gedena kana kahirupan basa Sunda. Lebah dieu bisa dicindekeun yen naon rupa anu jolna ti deungeun teh henteu salawasna goreng, malah nu hade oge kacida reakna. Perkara ieu bisa diimeutan dina sawatara jejaring sosial seperti Facebook. Rea di antara anu tara asa-asa deui ngawangkong teh ku basa Sunda, tur bisa kabaca ku balarea. Malah aya rasa kareueus kana basa Sunda. Mangsa bisa ngawangkong ngagunakeun basa indung. Kilang kitu kalintang gumantung kana kumaha cara jeung katangtuanana urang ngamangpaatkeun pikeun kahadean sanajan teknologi eta datangna ti nagri deungeun. Tapi lain hartina mohokeun kana bangsa sorangan. Poe basa indung anu dipieling saban tanggal 21 Februari. Tangtu bakal leuwih haneuteun ku ayana natrat yen basa indung teh hirup keneh. Lain bae basa Sunda dina harti masih diparake ku masyarakat sewang-sewanganana dina wangkongan sapopoe. Da kaasup basa indung seler sejena oge jadi leuwih hirup ku ayana kamekaran teknologi. Lebah dieu seukeutna sawangan UNESCO anu antukna netepkeun yen tanggal 21 Februari minangka poe basa indung sadunya. Ku leuwih hirupna basa Sunda boh di dunya maya atawa dina kahirupan sapopoe dipiharep mawa pangaruh hade pikeun masyarakat. Budaya Sunda tetep bisa kajaga pikeun ngawangun kahirupan silih asah, silih asih, tur silih asuh. Urang Sunda bisa ngigelan kamekaran zaman bari henteu kudu ngaleungitkeun identitas salaku urang Sunda. Pon kitu deui taya salahna mikaresep kasenian deungeun kalayan henteu kudu mopohokeun kasenian banda urang. Pamarentah kalintang surti kana pentingna atikan kasenian pangpangna anu patali jeung kabudayaan. Ku kituna dina pangaturan pamarentah nomor 18 tahun 2005 ngeunaan standar nasional pendidikan. Kecap seni salawasna dihijikeun jeung budaya. Upama diteleuman leuwih jauh dihijikeunna kecap seni jeung budaya teh mibanda harti yen atikan kasenian salawasna kudu nyoko kana budaya di lingkungan sewang-sewangan. Lantaran bangsa Indonesia mibanda kabeungharan budaya, tangtu bae di saban wewengkon teh nyampak seni jeung budaya nu mandiri sarta beda jeung seni budaya sejen. Tongboro nyarita nasional dalah di tatar Sunda oge kalintang beungharna. Saban wewengkon miboga seni jeung budaya
numi banda ajen inajen punjul, serta boga ciri khas sewang-sewangan. Dina mangsa globalisasi kiwari, taya deui pilihan iwal ti urang Sunda kudu wani aub tarung dina persaingan. Urang Sunda kudu siap tandang makalangan, sangkan henteu jadi galandangan di lembur sorangan. Bidang ekonomi, politik, katut kesenian, ulah nepi ka kajadian jati kasilih kujunti. Urang Sunda kudu bisa hirup kalayan walagri di lemah cai Sunda. Aya paribasa, basa teh ciciren bangsa. Lamun leungit basana, geus barang pasti bakal leungit bangsana. Kukituna lain bae ngamumule basana jeung kasenianana, tapi nu leuwih utama mah miara ajen inajen jeung saripati kalinuhungan budaya pikeun dipraktekeun dina kahirupan sapopoe. Khususna di Tatar Sunda, tangtu bae anu perlu diwanohkeun teh seni budaya Sunda. Rea urang deungeun nu ngahaja ngayakeun panalungtikan ngeunaan seni budaya Sunda. Kulantaran ngarasa kataji tur nganggap seni budaya Sunda linuhung. Tangtu bae kalintang lebarna lamun urang Sunda sorangan henteu mikawanoh. Ngawanohkeun seni budaya Sunda bisa dimimitian ku nepakeun basa Sunda jeung rupaning kamonesan basa Sunda. Dina ajen sastra anu nyampak dina rumpaka lagu, sajak, carpon jeung sajabana. Perlu ditandeskeun deui yen basa Sunda teh henteu kampungan. Basa Sunda oge bisa jadi basa rupaning paelmuan. Komo deui lamun ngagedurkeun nepakeun kabiasaan ngagunakeun aksarana. Urang Sunda kudu siap ngalawan mangsa globalisasi. Ku teu mopohokeun basa jeung kasenian Sunda. Ku cara ngawangun kahirupan silih asah, silih asih, tur silih asuh. Lamun silih asah, silih asih, jeung silih asuh geus bisa diterapkeun dina kahirupan sapopoe. Tangtu beuki endah Sunda teh. Endah alamna, endah kahirupanana, hirup basana, hirup kasenianana, tur hirup budayana. Apan harti Sunda teh endah. Rek ditarjamahkeun kana basa naon bae oge, Sunda mah salawasna endah, tur reumbeui ku kahadean. Kahirupan silih asah, silih asih, tur silih asuh mangrupakeun salah sahiji solusi keur ngajaga budaya Sunda di tengah mangsana globalisasi ieu. Utamana kalangan rumaja kiwari nu geus kabawa ku arus globalisasi sangkan henteu mopohokeun budaya jeung kasenian nana. Bapak, Ibu sepuh anom jalar istri, rupina eta anu tiasa diguyikeun ku simkuring. Hapunten tina samudaya kalepatan, permios sanes desono pamitan sanes besenan. Kalayan dipungkas ku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.